Ini Indonesia Bung cenah, bukan negara Sunda. Aya nu kitu. Ajeng aya deui sebaiknya bahasa Indonesia saja karena ini di negara Indonesia nya. Tah seueur pisan nya anu nada-nadana kawas kitu. Memang sim kuring oge sadar nya eta teh da naon ieu teh negeri urang Indonesia anu dipika cinta sanes sim kuring bade ngagul-ngagul suku sim kuring atau nepi bahasa suku sim kuring. Ya, jadi mohon maaf ya kepada saudara-saudaraku yang memang tidak paham bahasa Sunda. Ini memang saya sengaja ya membawakan video-video saya dalam bahasa Sunda karena berawal dari keprihatinan saya bahwa generasi sekarang gitu ya, apalagi generasi Gen Z gitu ya, Gen Alpha itu sangat tidak mengenal bahasa Sunda, apalagi budaya Sundanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayu di mana wae ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jeung barisina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina video nu ieu sim kuring baris nawar nya aya sababaraha komentar anu komplain gitu nya anu rada benduk katawisna teh margi sim kuring nganggo bahasa Sunda cenah. Itu aya nu komentarna teh gak ngerti bahasanya cenah kitu nya kawasna teh sanes urang Sunda rupina mah ya walau alam. Lajeng aya oge kieu ini Indonesia Bung cenah, bukan negara Sunda. Aya nu kitu. Lajeng aya deui sebaiknya bahasa Indonesia saja karena ini di negara Indonesia ya. Tah seueur pisan nya anu nada-nadana kawas kitu. Memang sim kuring oge sadar nya eta teh da naon ieu teh negeri urang Indonesia anu dipika cinta sanes sim kuring bade ngagul-ngagul suku sim kuring atau nepi bahasa suku sim kuring eta mah memang sanesnya sanes eta tujuan sim kuring. Hapunten wae pangintennya ya, jadi mohon maaf ya kepada saudara-saudaraku yang memang tidak paham bahasa Sunda. Ini memang saya sengaja ya membawakan video-video saya dalam bahasa Sunda karena berawal dari keprihatinan saya terhadap budaya saya ya, budaya daerah saya, lalu bahasa Sunda, lalu juga kebiasaan-kebiasaan dan adat-adat yang memang akhir-akhir ini terancam punah begitu, sehingga harus ada upaya-upaya dari ya seluruh komponen bangsa supaya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu ya, itu akan tetap abadi adanya gitu. Tidak bermaksud untuk merendahkan dari suku-suku yang lain ya, apalagi bahasa Indonesia. Ini hanya keprihatinan saya bahwa generasi sekarang gitu ya, apalagi generasi Gen Z gitu ya, Gen Alpha itu sangat tidak mengenal bahasa Sunda, apalagi budaya Sundanya ya. Itu mereka kelihatannya sudah tidak ada ketertarikan. Nah, mudah-mudahan dengan video-video saya minimal mereka akan mengenal bahwa bahasa Sunda itu seperti ini ya. Bahwa syukur-syukur mereka juga mau melakukan pelestarian sehingga budaya Sunda, adat Sunda, kebiasaan Sunda, bahasa Sunda ya itu menjadi lestari adanya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada saudaraku yang tidak paham bahasa Sunda. Mudah-mudahan ini juga menjadi konfirmasi ya, klarifikasi saya terkait video-video saya yang memang disampaikan dengan bahasa pengantar bahasa Sunda, kira-kira begitu. Dalam video ini juga saya menyampaikan keprihatinan ya bahwa pelaku seni juga atau ritual ya, pelaku ritual juga hari ini ya atau seremonial ya, kira-kira begitu, sudah tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah ya
Ya, saya ngambil yang simpel-simpel saja. Ini mungkin ada satu contoh bahwa budaya Sunda itu sudah sangat terancam, ya, yaitu dalam seremonial pernikahan, ya, dalam pernikahan itu kelihatan sekali di situ bahwa budaya Sunda, adat Sunda itu memang sudah tersisihkan, sekalipun ada sisa-sisanya. Jadi hanya sisa-sisa saja, sementara filosofinya tidak didapat. Lalu yang dinamakan sindir, sampir, sindang, siloka, ya, simbol-simbol itu kan sudah tidak lagi dipakai, ya, itu apalagi di daerah perkotaan nyaris itu sudah hilang, diganti dengan budaya Barat, kira-kira begitu. Saya contohkan saja misalnya dalam ritual atau dalam seremonial, ya, dalam pesta-pesta pernikahan itu ada hal-hal baru dan istilahnya juga baru-baru, ya, tidak pakai bahasa Sunda, ya, bahasa Indonesia sudah tidak pakai lagi itu, tapi kelihatannya dominan bahasa asing, ya, itu khususnya bahasa Inggris kelihatannya, ya. Jadi saya juga sangat prihatin anak-anak muda yang WO itu, ya, wedding organizing, ya, itu kelihatannya lebih nyaman menggunakan bahasa-bahasa asing itu, ya. Padahal padadannya ada, ya, padahal mah gitunya aya gitunya anu hartina teh sarupa jeung eta, nya. Kawas kieu nya kawas wedding organizing gitunya eta mah meureunnan panitia hajat we nya. Tah kawas itu. Tapi pan teu gaya nya. Upamana ku simkuring ditaros eta murang kali nya anu wah garinding gitu nya ngaranna jas hideung eta teh. Pamili taros. Cep naon profesi teh? Gitu nya upami ku simkuring ditaros. Pan ngawalarna ge WO Pak gitu nya asina pan ngahulang meureunnan simkuring teh naon cep WO teh si bapak mah WO itu wedding organizing meureunnan unggul henteu ngarti mah eta teh nya kitu tah kalolobaanna gitu nya WO teh nu ngokolakeun hajat gitu tanya cenah meureun pan upami ku bahasa Sunda mah meureunnan ieu murang kali teh kurang pede nya asan teu geuning nya umpamana di mana cep naon profesi teh gitu nya sor simkuring teh ngawalarna teh upami ku bahasa Sunda mah abdi mah panitia hajat henteu gaya nya sok padahal meureunnan ari honorna mah sarua nya tapi eta teh tadi nya tah kawas kitu nya peradaban teh robahna teh lantaran aya infiltrasi atau napi proses asimilasi, ya eta mah secara tidak sengaja nya pelan-pelan gitu nya pada akhirnya mah nyerep ya. Jadi jati kasilih kujunti anu pada akhirnya mah simkuring nyoko wae kana eta tah kana dina hajat nikahan nya dina jatuh krami biasana sok aya anu katelah WO teh tadi nya komo di dayeuh mah gitu nya tah eta ditilik ku simkuring dina rangkaian acarana ge tos nya leuwih ti tengahna eta teh geus ku bahasa deungeun nya tah henteu bahasa Sunda maksud teh kitu tah kinten-kinten kieu nya upami ti payun mah nya zaman saemut simkuring gitu satu acan mahabuna ieu budaya barat gitu nya sebat we ku simkuring mah budaya barat gitu rangkaian acara dina pertikahan teh di antawisna nya jenenganna teh aya ngeuyeuk seureum nya eta mah biasana mah di bumina panganten calon panganten istri gitu nya ngeuyeuk seureum ari eusina ngeuyeuk seureum mah eta teh nasehat ngenget-ngenget nya supaya henteu poho anjeunna ayeuna panganten baris mikanyaah jalma anyar heug ulah poho salira teh kitu meureun nya ka jalmi-jalmi anu ti payun mika deudeuh mika asih mika nyaah keur anyaran anjeun hirup di alam dunya nya utamana ka ibu rama sareng ka dulur-dulur eta intina mah dina ngeuyeuk seureum mah kitu nya filosofina teh dan memang silokana ge eta nya diibakan kitu nya na ngeuyeuk seureum mah diais diakod dihuapan malah manar eta atuh calon panganten teh emut deui nya kuring teh keur leutik teh ku apa teh diais ku apa teh diakod ku apa teh sareng ku emak nya
diais ditimang-timang lajeng dihuapan kawas gitu eta teh tah upami ngeuyeuk seureut salajengna tah dina poenannya aya acara seserahan hari seserahan teh ngabringkeun ku dulur-dulur tatangga nganterkeun nya panganten lalaki ka panganten awewe nya ka tempat hajat teh ada ti payun mah teu tarakan ngawa gedung pan nya cukup we diburuan gitu nya nganggo papayon ku awi di talian nya karina panyaweran teh gitu tah nah, aya seren tampi nya tah lajeng aya nu disebatna teh eh, naon sawer nya lajeng aya deui buka pintu nya buka pintu teh rangkaian eta teh aya nincek nog aya ngumahpean nya lajeng aku panganten istrina teh dielap nya saparantosna di banyur teh ku cai teh lajeng dielap caina teh khusus cai tina keni tina sirah cai gitu tah di payun mah kawas gitu endah waasnya sim kuring teh upami ngemut-ngemut ka zaman harita mah lajen osok dibimbing eta teh nya eta ku juru sawer biasa mah nya eta teh tah MC da ti payung mah pantara aya MC saha wae kitu nya pamandu acara teh di antawisna kudu nyepeng acara teh nyata bagian-bagian teh di antara teh aya sawer nya aya hiburan teh nya gitulah bangsa kacapi suling gitu degung teipong nya seueur-seueur ti payung sok kawas tadi narangkaian widi kana rangkaian acara buka pintu nya di antara teh buka pintu dibukakeun panto nya gitu ku calon panganten istri gitu nya kalangkung tadi dina sesarahan teh dina srog teh sumping sok dikongkorongan ku kemang ku calon mitoha eta teh deui nya tah kana rangkaian acara buka pintu ku panganten ieu teh pamita aya pantona mareregan kitu disingkapkeun nya beblus panganten pamaget teh kitu abus lanca lajeng nincak naog gebro eta teh tah lajeng dikumah diwasuh peana teh gitu dilap duwi ka bersih gitu tah lajeng upacara salajengna teh meuleum harupat saparantosna dibeuleum eta harupat teh dibebeskeun kana keni dipareuman gitu tah nya eta teh siloka sadayana ge simbol lajeng aya pakenyang-kenyang bakakak nya gitu tah eta teh memang endah pisan nya kapungkur tah kiwari mah eta teh geus hese kapanggih nya upami diguar eta siloka-silokana memang luhur pisan peradaban Sunda teh gitu ke kapayun urang guar ieu mah urang bandingkeun sareng pesta pernikahan kiwari gitu ayeuna nya tah ayeuna mah ti sajabina ku bahasa anu teu warawuh kitu nya memang acarana ge ngaadopsi nya ti bangsa deungeun nya kawas kirab pan ti payung teu aya di tengah-tengah acara ngabring-ngabring panganten nya teu aya oge upami dina akad teh osok diabringkeun ka balai nyungcung nya ka kantor KUA kitu tah ka panaib nya tah ka palebe sok diabringkeun nganggo karetek kitu tah ka kaum ti payung mah hari ayeuna mah pan aya kirab teh ukur diabring-abring we di tengah-tengah eta di dinya di gedung mah pan lega kitu tah kirab namina teh hiji eta eta minangka budaya anyar nya gitu. Lajeng lepas balon eueuh da baheula mah minum aya lepas balon segala rupa nya kirab teh diabring-abring terus ngalepaskeun balon belebeng kitu nya bari naon hartina teh nya cenah ari ceuk maranehanana mah ceuk pamuda eta ditanya ku sim kuring nya Pak ieu teh lambang melepaskan lajang oh kitu cenah nya jadi kitu we meureunana lajeng kamari sim kuring aya deui bahasana teh wedding kiss cenah wedding kiss ai rupana teh nyata nyium pamajikan geus rupa-rupa nya mantak naon atuh ku bahasa Sunda atana ku bahasa Indonesia nya ciuman memplay gitu nya kawas gitulah meureunna tapi mun ku bahasa Sunda mah meureunna naon nya meureunna bahasana teh nyium bojo anyar nya
Tah ka situlah aya acara flash mob. Wah, eta flash mob bahasa deungeunnya. Aduh, aya wedding kiss, aya flash flash mob. Wah, eta teh geusina teh ukur jogedan kitu, keparuguh nya. Da nya kitu we tah. Flash mob teh nya. Malih sim kuring kantos ngahadiran nya dina pernikahan rencang sim kuring di Kota Bandung. Eta teh beuteung dibere kursi. Bingung sim kuring kumaha. Cing teh ite Kang kumaha dahar teh dibere dahareun tapi teu dibere kursi cing teh. Bingung atuh teh kudu kumaha. Sore rencang sim kuring teh da. Nah, bat balat teuing cenah. Ieu teh apanan standing party cenah. Har. Cing teh standing party teh naon deui wae ieu teh. Heueuh pestana bari nangtung cenah kitu. Gitu. Jadi nya urang teh barang hakan teh bari nangtung we atuh kitu tah. Geus macam-macam dikaseureun. Janten sim kuring teh atuh prihatin nya kacida bet urang Sunda teh geus leungit ciri anu mandiri, hilang cara anu biasa nya. Adat istiadat teh geus teu resep deui nya, dikokolakeun, ditampilkeun, dipidangkeun teh geus teu percaya diri urang Sunda oge kitu tah. Jadi mudah-mudahan atuh kapayun aya kajian-kajian anu memang peradaban mandanya memang progresif. Nah, tapi samata-mata progresif oge ulah ngahilangkeun nilai, etika, moral. Nah, eta maksud sim kuring mah. Memang anu diguar teh ieu teh ukur pesta, tapi da eusina mah hoyongna mah eta teh ya. Supados jati teu kasilih ku junti. Kawas kitu. Ulah sok gagayaan gitunya maksud teh nya anu aya bahasa Indonesia na atanapi bahasa Sunda na anu tegas mah anggo we eta nya kawas kamari apa nantah teu meunang bobogohan cenah kudu ta'aruf. Ari ta'aruf teh kumaha rupana nya cenah ta'aruf teh kieu cenah ta'aruf teh dipanggihkeun nya hiji awe jeung hiji lalaki sangkan wawuh gitu. Har apa nu kitu mah disebutna oge meureunnan keur ngawanohkeun nya. Lamun uluy jadi papacangan, nah bat jadi ta'aruf kitu nya. Kaosna teh lamun teu ku bahasa Arab mah teu afdol nya. Kitu tah. Kawas kitu, da kasim kuring oge sok aya nu eta anu ngomen. Heueuh cenah. Da ari bahasa Arab teh bahasa surga. Aduh. Heueuh nya eta teh kitu. Ai di surga teh make bahasa Arab. Atuh kumaha anu teu ngartieun mah nya balaba-balaba meureun ke teh. Ya lah eta mah heug teh teuing da eta mah kadar-kadar keyakinan kitu tah nya. Da bet keyakinan oge butuh tingkat rasionalitas kawas kitulah. Janten ulah sagala teuing disokokeun kanu encan karuhan kawas kitu. Saur sieum kuring atuh ta'aruf teh meureunnan papacangan nya. Dah heug we cing teh teu meunang bobogohan teh. Lamun bobogohanna kawas kiwari nya. Aduh kiwari mah panan di tempat umum wae bet celepot dicium ya teh. Padahal udah batur atuh jauh ka mahram nya. Kawas kitu tah. Si dicepeng panangan gitu nya. Atuh di tempat anu sunyi pageye-geye alah gitu nya. Bobogohan zaman kiwari mah. Tah heug wae eta mah teu meunang, tapi eta mah da lain nilai-nilai Sunda, lain etika moral Sunda eta mah. Da urang Sunda mah papacangan nya upami resep oge ka hiji wanoja atanapi ka hiji jajaka cukup we kahalangan ku antara galengan jeung galengan eta teh. Tara ngobrol paduduaan dinu anu suni kitu tah. Eta mah etika Sunda mah kawas kitu. Bari ku caret-cet si dadahan kieu. Cukup ku gumujeng mangut kitu tah. Ka awewe anu dipika resep teh kitu kapungkur mah nya tah. Janten upami aya anu nada-nada nya lah kedah ku bahasa deungeun wae nya sim kuring ge meureunnan emut deui lah emut deui. Lamun bahasa urang teu dimumule ku urang bade kusaha nya. Lamun bahasa geus leungit bangsana ge leungit tah kawas kitu nya. Sabab lamun geus leungit ciri leungit barangna oge da cirina ge eueuh gitu tah.
aya pamuda nya atau pinonoman anu sok make bahasa Melayu wae eta teh wah Jakartaan Jakarte gitu. Aduh, gua baru ngeuh euy eta euy ngeuh eta teh bahasa Sunda eta teh. Lain bahasa Batawi nya hampura. Heug wae aya diklaim bahasa Batawi mah ngan eta mah asalna bahasa Sunda. Euy jeung ngeuh mah eta teh bahasa Sunda pituin eta teh. Tah kawas kitu nya. Aduh, gua baru ngeuh cenah gitu. Malah eta barudak kiwari nya teu awewe teu lalaki da bahasana teh nya sabagian eta da anjing bagong atuh. Aduh eta teh. Terus nya meureunnan bahasa teh kasebut bahasa kasar kitu nya. Heug wae bahasa Sunda nya. Tapi atuh pilihannya kita bet nying aing euy poho nying. Alah eta. Da sia mah atuh bagong kitu. Hebat. Barudak kiwari mah kitu da bahasana teh. Tapi da teu amek. Najan digerawan ku bahasa kolong oge nya nyalain bahasa kolong anu hartina bahasa tipayun mah nya kolong teh tentara gitu lamun sebut anak kolong teh anak tentara atau anak polisi tipayun mah tapi ayeuna bahasa kolong teh nyata bahasa gogo nya tapi da teu benu eta teh upami digerawan ku bahasa kolong oge nya kamana si anjing cenah kitu nya ieu bagong aing mah poho euy anjing cenah aing anjing eta teh make anjing teh getek da. Tahnya awas kitu nya, simkuring prihatin pisan lah. Jadi memang orang Sunda mah nya sok nganggo bahasa-bahasa anu nya simbolik gitu tah. Sindir sampir sindang siloka gitu tah. Memang sok kitu. Sok sanaos da video simkuring oge upami ngiritiknya ku perkara sindir sampir sindang siloka tanya supaya memang ajen kasundaanana tetap aya kawas kitu nya. Mudah-mudahan atuh teh kapayun oge tiasa ngabahas deui nu langkung paos, anu langkung detil perkara budaya Sunda anu memang ulah diecagkeun. Tah kitu alasan simkuring nganggo bahasa Sunda teh bet deudeuh nyaah nya sabab ceuk tadi lamun geus hilang bahasana bakal hilang bangsana. Geus hilang bangsana meureun hilang sagala rupana ge urang teu boga naon deui tah kawas kitu nya. Hapunten anu kasuhun bilih aya nu kabadug hari duka dupak dada dicekapkeun duwi ka dieu heula sementawis nya bilih aya nu kaciwit ati sihapuntenna wae. Kitu nya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.